Anjing naon itu mah koboy mah anjing ieu. Orang layangan teh bare rutut, bare raca beulah mah anjing. Da lancang teh gede sabeulah nih. Ngeujeus gede inung suku anjing nah kitu. Geus beuh ceuk urang mah meuli nangke titeun Pak Iri aralus bah. Aya cap urang nu lain cap iri. Terus jarum, Terus cap solenang, terus loba we pokona mah. Nya murah teu mahal. wah, Asli, hayu lah. hayu Urang teh meuli mah. Heueuh. Bara alus ngarang ngajahing. Tah kitu. Meuli gelasana nu 2000. Heeh. Maneh boga hutang ke urang deukeun 1.500 Bang. Buka duit itu dah euy. Maneh sarua boga hutang ka urang. Can buka duit urang tadi Nah, dibakalan teu jeung disoehkeun nang layangan aing. udah teu kaja. Kumaneh jeung di mandian layangan aing gentian. Teu boga duit urang ge tadi dibakalan ku indung urang beak. Lain teu boga. Aing Asli. diamekan ku CME ditagih bieu. Teu boga. Jeung mayar ka CME urang boga hutang lalayangan. Ari teu boga duit kumaha? Men teh heureut ku indung maneh. Kan geus tadi dibakalan 1000 gue beak. Kumaneh men teh indung maneh. Sarua urang ge beak tadi ngan dibakalan 2000 beak ku urang dibelikeun. Waduh maneh mah bakal nagesok gede wae. Tuh tadi mah ngan 2000 beak ku urang dijajankeun. Ah, tayang apa? Bayar. Si anjing goblok jelema teh kumaha si mainan. Deukeun utang mana bur lah cicing di dinya turun. Asli teu boga duit urang mah beak 2000 ge tadi dijajankeun. Ngan dibakalan saeutik. Alasan sok lah turun semua. Coba aduh pang. Kan teu boga kudu kumaha. Aing teu boga iya. Isuk we lah mun boga ku urang tamahan ka maneh jadi 3000 pan urang teh hutang teh 2000. 1.500. Atulah baing ke ditamahan ku urang. Deukeun atuh. Isuk pan teu boga ieu nama. Ah, lain isuk-isuk. Ini sama udah bohong goblok. Nyaan isuk mah dibayar. Ayeuna mah euy, urang udah geula sibrei we kaburu burit ngan urang mah isuk mayarna. Bayu maneh apal tuh di mana? Apal ku urang bantuan. Nah, Yuk. Benang maneh sia. ini ujang deukeun utang, Bang. Nah, mana apal teh saha urang di dieu? Tah ada bejaan si eta aing mah. Sia ka bejaan blog. Da si itu nih tah nganter ka urang. Nah, tuh kalau diantar sia. Udah kumaha tuh da sieun urang ku si kancip mah. Buru lah bayar duananan. Gitu sih mah. Oke, sip. Teu boga duit pan. Sarua urang itu boga mantak nagih ge bolong sih mah. Ada aku rek mah di mana teh boga duit. Tuh maneh. So, cenah aing anjing kemana pun, Bro. Sia teteangan anjing. Pan tadi ku maneh dituna dinu hanapeun camara geuning. Basa mudag urang gitu. Sok ingat-ingat heula ku maneh. Daguan dia ulah ka mana aing rek Yuk masalah. bawa heula. Wah, ulang kabur deui, Bro. Kabur ka mana tuh itu? Ulang ka imah urang ya. Ayo. Heula tuh. Untung urang mah geus halus. Gandeng teh Haji Ai. Baru dapsi kabur deh. Urang mana
urang eta rusuhan hayang modal mah kacai we kitu. Gancang. Kunaon babel sia ya masalahnya mainnya sia melulumpatan bajong ieu kitu gawe sia naon paji ayat kamari ka dieu. Maneh teu ngaji wae cenah. Kumaha bayaran maneh teh pol ngaji sia teu malulu. Kunaon hirup teh kitu wae nyungjung sia. Durang kehead sia kana naon oh ka ucurogan. Duanana kudu kema dicarimir sia tuman. Udah kemarin mah jadi botung, ya batu buka bekal. Ay kamari sia goblok di bakalan ku aing teh pake naon, pake mayurang hayangan wae, pake ngadu wae sia teh tutumanon we, haban we. Jadi we poho kana ngaji karana naon sia teh. Oh, atuh isuk merek ngaji. Heuh, geus mah ngaji. Ai si lain budak saha? Budak teh Neng Acung mah. Budak teh Neng Acung. Naman haya di dieu? Aya da ngalih ka dieu mah. Oh, nah atuh mah ieu mana tar pernah panggih? Osok. Ngajinya jeung si Bray. Nya mah da osok mah. Oh, sing benar ngaji teh. Tong ngadula lang aja anjing si Bray. Bray. Dokan hutang emang nih. Tama sih hutang layangan ke urang kan. Nah, si atuh Bray make jeung boga hutang. Kunaon mana tak sung goblok gawe we manyang-anyung kana layangan. Layangan urang disesuaikan tah di mandian ku si ieu jeung ku si ieu disesuaikan sok. Atuh da ngarah naon maneh nu. Tah si ieu na. Maneh mah bawa teu bener ka si Bray teh kana layangan we ngarah naon atuh teh maneh teh. Ayeuna. Tah ada setan nginglu urang. Ah, ngilu ka urang sia goblok sia teh sarumah teh cerah hirup teh. Kana naon teh ngaji teh ka aroron kunaon teh teh. Ngadulang layangan kasakali deui kapanggih ku aing meuli bebek-bebek kabeh jeung baju-baju manehna sia. Sok, dong. Ganeng atuh. Nah, ganeng-ganeng atuh da maneh make jeung nagih. Tegap gawe. Sia teh ka urang. Tegap gawe teteh mageuna. Bayar atuh ku emak. Balalah bayar eta sia meuli cengek ke tegap aing teh. Sia mantau kitu matang mau ka aing wae sia awas mun nagih wae ka dieu. Sia menyang dua elang layangan ku aing sia di paudaran sia. Awas mu sia eta ngilu-ulin ka urang. Ah, nakeun bae eta ulin jeung maneh ge sok mantap sia. Mantap. Atuh, sia tong ngajadog ka dieu. Sok Bray ka ayeuna gara ngaraji kabeh doranan aji gitu. Gara 12 gara sararung gitu. Ji sing berenang gitu.